Ti mimiti meresan urut sahur, ngabejaan bapak budak imsak, nepi ka mukakeun horden. Tah ieu namanya barudak urang kupas sampai tuntas. Tah ieu nama urang mulai barudak ngalungkeun heula miyako. Enak aja hete teh barudak ulah hiji-hijina urang teh boga eta teh. Tuh geuninganannya barudak urut sahur mah teu karasa geus beres di beresan ieu teh. Tah ieu nama barudak urang pangpengkeun si karpetna teh maksudnya barudak dilepannya. Tapi ketang barudak urang teh samemeh imsak hayang nginum heula ieu nama. Bismillahirrahmanirrahim. Leguk geus beres we barudak maca doa we. Tah geuninganan barudak eta ya piring sia sahiji deui padahal tadi teh urang teh geus gegeroh barudak ngan eta katinggalun jigana hiji deui urang gerohan we heula atuh ayeuna. Ngan tadi teh barudak loba pisan gerohaneun teh jadi kurang teh di video cek urang teh bisi lilating durasina bisi maraneh bosen nongtonna. Tuh geuninganan beres barudak gegerohna geunya aya nama geus kekepret mah barudak tuh geus narangko di geuninganan piringna lagi urang joget heula ayeuna mah barudak. Geus moal balik barudak. Alah nah geuningan kompor mah barudak masih keneh sing tarangkod. Heuh keun deui lah atuh barudaknya akeh heula barudak rek lompat heula urang soalna ieu teh geus imsak geuning si salaki bisi masih ngopi. Pak imsak. Tah geuninganan geus kitu mah barudak manehna teh geus turun cenah dek nyalik heula budak cenah sakangan cek urang teh urang ge asa hayang dielek tuh geuning urang elek heula yen mah barudak bapana nya terlalu berat cenah beban dosana ampun cek urang teh ngaledek pisan eta mah. Jeung naon tiba-tiba ieu teh ngasongan kueh barudak ari tadi dihare-harekeun geura. Ari geus beres imsak kalahkeun hayang diasong-asong telat cek urang teh hayang nage tadi aya nu ngalelewean tah barudak. Tuh barudak urang teh tiba-tiba keur beberes teh manggih rokok cenah kadiekeun cenah jangke beurang naon cek urang teh jangke beurang. Lain cenah mejer jangke bulan Sawal heuh cek urang teh ameh awet teuneun we jang bulan Sawal. Tah pokona mah nya barudak urang teh di dinya teh keur meresan urut nyieun buket peuh urang tilepan barudak aya namanya nu kursi teh ame eueun sare di dina kursi. Keun sina pararina aya nama ka kamar sarenana oge. Tah gebugan aya nama barudak kursina nya keuna lah nyerieun oge dan moal leweh meureun aya kursi-kursi tingna. Tah barudak ena mas beresnya meresanan urang mah tapi di dieu teh barudak urang teh salpo kana aduh si urang teh eusina naon eta teh. Oh geuninganan aya onderdilan eta teh barudak anu bapak budak. Urang beresan heula atuh barudak kana lomba di anu sempit. Cita-cita barudak urang teh hayang meuli lesnar tapi cek urang teh ieu teh hareureun tempatna rek neuneuna di mana. Kudu disulap heula jigana imahna ameh ngagedean barudak. Tiba-tiba urang teh neangan si salaki jeung anak urang cek urang teh ka mana puguh mah geuninganan teh keur aribadah barudak urang bareuman lampuna barudak da geus beres enem disapukeunana oge. Tah ieu urang sapukeun we atuh di tengah imah barudak. Heula barudak ieu teh nah sapara roek geuninganan kunaon ieu teh astagfirullahaladzim geuninganan eta teh aya dus nasira. Dasar anak-anakan atuh da dus gemenikeun di cacana kadinya. Tah jigana barudak ngesesi sesapu kieu mah nya teh beres ti tepi gawean teh tuh urang buka-buka we heula hordengna beres we tamat.